Buset, harga lauk jair hiji meuni 8.000 coba biasana ge 6.000. Saur mamang laukna teh cenah nuju naek neng cenah ge si lauk jair teh. Hai, assalamualaikum. Tah eta ge abi meser terong nya 1.000 gitunya, terus meser tomat we 2.000. Lanjut we si lauk nanti abi dimarinasi ngangge bumbu instan gitunya, tadi gitu dikumah da tos bersih ku abi teh. Tah, singkat cerita ya kita ditos diengkeun ya si laukna teh, lanjut we bade dipanggang gitunya. Ku sabab hoyong lauk panggang tos lami asana teh. Di ku abi atos dipasihan margarin handapna, terus luhurna deui pasihan margarin. Lanjut abi bade ngadamal olesan bakaranna. Ngangge margarin, terus ngangge kecap. Gitu we bumbu nama olesan namanya da terang naon bumbuna. Terus ku abi ge ngangge bumbu barbeque pergi ngabakar sosis kanggo si Dede. Terus kitu mah lanjut we diratakeun digalokeun ya amih kacampur sadayana si bumbuna teh. Tong hilap ku abi teh tadi asaan heula nya, tapi pas enak mantul. Lanjut abi bade ngarendos si bawang beureum sareng cabe kanggo ngadamel sambelna. Tah seperti biasa nganggo cengkna anu seueur amih lada amih enak nganggo bawangna we hiji apa dua teh nya. Terus ku abi ge dipasihan tomat we hiji amih tambah seger amih tambah enak pokona mah. Tadi mah bade dipasihan tarasi tapi lamun ngage tarasi beuh kelalen rarabang. Lanjut si sambelna bade digoreng. Tadi kita terus manaskeun si wajan minyak gitunya. Aneh wajan teh nya sakedap tereh gosong tereh tutung padahal seuneu teh alit tapi kabarangsang atau kumaha gitunya. Tuh, tos seungit tos asak kitu mah nya tong hilap dipasihan cai gitunya. Lanjut ku abi dipasihan sesening, pecin, uyah sareng gula. Ku abi ge dipasihan bawang putih bubuk saalit mah gitunya amih tambah seungit tambah enak. Dan we amih saat gitunya si sambelna. Deui kana si laukna tadi ku abi tos dibalikeun nya, tos asak gitunya ieu mah tinggal di pasihan olesan gitunya. Di meuni seungit, pokona seungit meuni mantul. Deui kana si sambelna ku sabab sambelna teh atos rada saat tuh kaluar minyak gitunya, tos kaluar kitu mah pareuman we komporna. Ku sabab si laukna teh tos asak terus dipasihan bumbu olesan tadinya lanjut we ku abi teh diangkat tingali. Beuh meuni mantul pokona mah. Lanjut tah si sambelna teh dipindahkeun kana mangkok. Walaupun teu seueur ge kenging setengah mangkok ieu teh paling ge sakali emam seepnya si sambel mah. Rarasa pisan kana sambal teh. Tah di dia pasakan abi teh tos beres gitunya aya bakar ikan, terus aya sambal, aya sayur sesa kamari, terus dihaneutkeun terus aya lalabna terong, timun nu keur eta meser sareng daun sampeh, aya cuang emam.